Nah kunaon kitu besi ka balon katojos jarum. Eta teh teu tahan uji dina hasanat dina amis. Keur sangsara mah biasa wau jeung hansip jeung satpam jeung tukang beca. Gede we mang isan pan teu pati hayang sasalaman eta teh teu lulus ujian dina hasanat. Tanu takwa mah diuji kuno hasanat, lulus, diuji kuno sayiat, lulus, datang pahit, lulus, datang amis, lulus. Pung we nu takwa teh ku Allah diapungkeun ka luhur diuji teh ya Ibu. Naon diapungkeun ka luhur teh? Diogo, dianteur segala rupa kahayangna. Mun pagawe negeri naik pangkat tepi ka saminggu 4 kali. Misalna da eueuh nya nu saminggu 4 kali teuing mah. Pung diapungkeun naik pangkat ka luhur. Dagang lancar, tani jadi, awak cager kabeh, anak jeung bojo, anak pamajikan tarangat kabeh, lain ngukul taat lahir tapi